Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin. Amin. Ece amin. Ece amin. Salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin. Amin. Wa fi qulubil munafiqin. Amin. Wa fi qulubil hasidin. Wa fi qulubil zalimin. Tuturkeun sadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Allahumma ij'alna min hiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsurna godan fi zumrati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bapak-bapak, hasbunallah. Harus bapak jeung rokok atulah, jeung kopi. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Tong bantuan. Hasbunallah
ni'mal. Bapak ada bongan sorangan hasbun ngarteg teu jadi rek nyotor koge si bapak atuh bongan jeung mencil barang hasbunallah wa ni'mal maula kecil lala lamun make tatakelan kena heunnya nah ada kagadis mah make tadi nah urang peda hideung kuat ditinggalkeun delaka baruda nah tadi bere ku urang ge 5% 5% naon ari cek ben bae ngan nyeri we hate euceun diwilah-wilah lamun apalin ka bapak urang ieu teh ngajungjurigan sih geus maot bapak urang hasbunallah wa ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula. Aya nu sok carangkeul sampean wa kabeh aya nu gaduh panyawat asam urat aya nu gaduh panyawat rematik aya anu alim gaduh panyawat stroke tuturkeun sim kuring pananganna kaluhurkeun eceu sadaya tinggal kahareupeun kaluhur ieu hiji nu katuhu ku eceu engke gebukeun ka dieu meh teu tulung lain nyengir dengekeun atuh ngabodol gebukeun ka dieu tapi berirama bongan eueuh tatakolan urang mah moal eleh ngiris sorangan hanas urang teu mawa santri eceu apa tapi eceu tinggal ka dieu gebukeunnya tinggal hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal ma kala cing tarik atuh mah mau sarwana jeung anakna cing nepi ka peureus sing nepi ka peureus aya wartosna akan stroke terjadi akibat penyumbatan darah jadi sing tarik sing nepi ka peureus siap ece siap anu teu tarik jeung teu nepi ka peureus ya sing digantian ke di akhirat tambahin tarik siap nya ece Pak turutan Pak rokok simpen heula kedeung waduh atuh dah kieu teu naon maksudna sok hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal bukan cak hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal maula kana tonggong mah euceuk hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man gantikeun hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan anu gaduh maksad, gaduh kahoyong, gaduh cita-cita sing harasil sadayana. Amin. Ari euceul lamun dititah milih mending angkat ka tanah suci, gaduh artos teh mending keneh dipake mayar hutang.
hal itu gening gara hutang kecil lamun dititah milih mending boga salaki nu soleh mending boga budak nu soleh milih dititah nanti lamun dititah milih kecil mending boga budak nu soleh mending boga salaki nu soleh ulah hoyong tuana pan dititah milih ulah sok pada gong ya jadi kolot isi diturutan ku budak sok kira tingali bapak-bapak pak lamun dititah milih mending loba budak mending loba pamajikan tuh hayang dua anak hiji we milih Hadrotil kiram wal muhtaram para alimil ulama para kiai para ajengan sadayana wabil khusus guru simkuring guru ece guru baruda, guru marurang kali santri pangersa ajengan alladzi lam yudkar ismu ta'diman wa takriman anu mana parantos sadayana kempel aya dina riungan pangersa ajengan buat di jajaran MUI di para pengurus DKM kali sadayana asatid kalih asatidah anu tangtos simkuring dina ieu saah moal tiasa nyebatan kana asmana hiji-hijina mudah-mudahan marantena ku Allah dipanjang yuswatur disehatkeun berkahkeun ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal kece lamun kece hayang jadi sarjana tinggal sekolah 4 tahun yakin jeung pasti kece bakal jadi sarjana lamun kece hoyong jadi magister ece tinggal sekolah 2 tahun yakin jeung pasti ece bakal jadi magister lamun ece hoyong jadi doktor ece tinggal kuliah genep semester awal jeung akhir ece bakal jadi doktor lamun ece hoyong jadi polisi ece tinggal sekolah di SPN salah sawiosna kirang langkung 8 bulan awal akhir pasti bakal jadi polisi jadi kirang langkung neangan ganti naon wae oge gampang kacida sabab puguh sakolahna jeung aya jaminan nana tapi lamun urang neangan ajengan lamun urang hayang ganti ajengan lamun urang ditinggalkeun ngantunkeun ku ajengan rek nungguan budak santri nu mana balik di pasantren kadang-kadang ku urang diarep-arep balik jadi ajengan 3 tahun di pasantren kadang-kadang budak zaman kiwari mah eceuk maca berjanji kita TikTok leres kitu terkadang budak genep tahun di pasantrenkeun bari jeung sekolah SMA balik di pasantren boro-boro jadi ajengan dititah mimpin salat berjamaah ge mundur leres kitu beuh hese neangan ganti ajengan teh mata pantes urang salaku jamaah nu hadir di dieu ya Allah ya Karim kudu daek ngadoakeun ka guru urang mudah-mudahan para asatidah Pak Kiai Pak ajengan jeung para ulama sadayana mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswatur disehatkeun berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal alamin aparatur pemerintahan militer tanah sipilna Pak RT Pak RW Bapak Hansip TNI kali Polri kali sadayana mudah-mudahan dina ieu saah satu acan simkuring ngadoakeun ka marantena nuhun parantos di widian ieu acara lumangsung parantos ka uning aku urang sadayana ece dina sababaraha minggon ka pengker dina sababaraha sasih ka tukang dina sababaraha taun anu geus kaliwat ku urang hayang ngayakeun acara model kieu teh pan hese teu saeutik acara pernikahan dipending teu saeutik acara rajaban jeung muludan di cancel teu saeutik acara pangaosan teu diijinan sabab naon urang geus pada uninga keur merebak hiji virus anu luar biasa hiji panyawat anu luar biasa anu begitu mudah nular ti jalma ka jalma deui sehingga pergerakan manusia kegiatan manusia dibatasi urang ayeuna alhamdulillah ieu acara diijinan ku RT jeung RW setempat diijinan ku aparatur pemerintah setempat mudah-mudahan diijinanana ieu acara ieu kegiatan ieu tasyakuran ngajadikeun hiji kasayanpikeun anjeunna sehingga aranjeunna dijantenkeun pamimpin anu amanah amin ya Allah ya Rabbal amin da abdi ge Pak manawi teh usum keneh ka dieu corona da di mobil teh di masker inang teh dijemput ngajemput teh di masker si kehet teh boro abdi di masker
gancang we ngoleset abi teh daerah bilangan teh masker. Da abdi ka kota mah ka ditu riweuh keceu 2-3 bulan kamari teh 6 bulan kamari teh masjid ketika ditutup jadi ka dieu kantos masjid dieureunkeun ditutup. Syukur alhamdulillah ka ditu mah euceuk Jumatan aya wartosna libur kitu dina TV leres henteu. Dugi ka barudak ngalalama ucing halaluang masjid ditutup rariweuh. Riweuh di dieu ngomongkeun masjid ditutup riweuh. Wow, cenah ieu mah pemerintah teh nutup masjid jeung sagala rupa dugi ka kitu euceuk teu nyapana naon oge. Nu tara ka masjid oge euceuk protes. Wah, aing teh geunah nya ge aing teh teu ka masjid ceuk manehna eta. Anya aing ge tara ka masjid teh nya ge tar aing masjid itu mah teu geunah eta nu tara ka masjid. Atuh pemerintah teh didesak masyarakat gara-gara masjid ditutup dibuka deui areueuh euceuk ari ditutup rariweuh ari dibuka masjid ditutup nyanyi atuh euceuk bisa jadi buntu masjid ditutup masjid dibuka areueuh bareng masjid ditutup masjid dibuka areueuh dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh ceuk sararea daging pokolan jelema paciweuh gitu bisa ceuk bisa ceuk abdi mun abdi tungtungna jelema paciweuh ceuk nyanyi jelema paciweuh nyapanya bantuan yuk peperihan dari bantuan barudak santri tatakolan bantuan nyanyi ku bapak kamu alpuh sok berhirup ditinggalkan kurang dibilang-bilang kayak lamun ngot saya orang dijunjurikan kurang cilian da urang inget sawarnya banget sekarang nyanyi masjid ditutup rariweuh masjid dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh make jelema sedang paciweuh we unggul make jelema ieu dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh hayang ulin hes hayang ulin hayang camping hayang touring hayang ngisi bohong biar aku ku corona hese modal nah ngalaman tadi hese modal gara-gara corona nah aku nyebutkan hayang ulin hese KWC aku pak hese neng kunaon cenah moto aya nama disaprak pandemi lumawi Islam itu modal kunaon corona ini tidak aku gara-gara corona nepi ka mararontok hayang ulin hayang camping hayang touring hayang ngisi KWC si Ahmad tuh si Ahmad ya ini si Ahmad ya Jakaria hayang ulin hayang touring hayang camping hayang ngisi rek sakola hese rehan sama tuh teu bisa gitu kapan geus ganti lagu tuh sok emprak tuh lah sorangan sok ayo cenah naon juga ngemprakan sih da mau balik motor di emprakan mau di amplop kurang apa hayang ulin hayang touring hayang camping hayang ngisi rek sakola teu bisa mah rek sakola rek hajat rek muludan rek rajaban teu boga duit wayahna bila aku teu boga duit orang itu bisa diajak nyanyi yang geus alat musik Cek
Ece 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 tong nangunyar kitu atuh ni wakwau eta nanaon ece teu nanaon mun dibenarkan teu nanaon heureus ih ece hari ieu dianggap serius ece teu sapae nangunyar deui bios di heureuyang dari kilepet cenah sok geus nangunyar bios onteu cenah keras ge Bapak Ibu sadaya wabil khusus pengatur waktu penata acara teristimewa Sohibul Hajat dina ieu saat sobat simkuring Rai simkuring Kang Agni anu mana dina 2-3 dinten kapayun insyaallah baris di iskrenan bagja bingah kacida simkuring sareng anjeunna sasarangan di kobong kapungkur nuju diajar jurumiahna nuju diajar imritina dugi ka diajar alfiahna babarengan jeung Jang Agni pedah Jang Agni calikna payuneun simkuring payuneun Jang Agni babarengan ieu babarengan teh babarengan alhamdulillah nampi bagja nampi bingah simkuring nampi kabar ti anjeunna wayahna kaditu kalembur anjangan kuaa baheula abdi kuaa diajar alif-alifan tah kaditu abdi panguluhkeun alif anu mana anu ku abdi kudu digunakeun engke nah make jeung seuri itu juga mengerti urang ngobrolkeun alif ai bapak gaduh alif layyinah katena mina alif bingkong cicing gadis tong seuri mana alif bingkong aja si bapak itu depatos gitu jadi kadieu teh sejak silaturahim ka pangarsapun guru kali ka Kang Agni bingah alhamdulillah ngiring bingah dina ieu saat jadi sanes bade ngawurukan sanes babade mamatahan da puguh di dieu gudangna ngan teu aya sanes di awal ge diniatan ieu mah sejak syiar we ece sejak syiar ari syiar mah jeung ngaji dua hal anu mirip tapi beda ari ngaji mah ece kudu puguh hancak puguh kitab ari syiar mah ece ngabejakeun kira-kira ngan alabatan ngabejakeun anak bedituna ku sabab dipanggungan dibumbuan ku seni dibumbuan ku karesep lamun dina peribaratan madina ilmu peranalogian mah kira-kira ece perumpamaan mah mun ngaji disebutna obat pahit ece kudu puguh resepna tah ari pangaosan model kieu mah ece syiar model kieu mah anggap we vitamin jadi lamun ngaji na pikaresepeun wajar da vitamin mah amis ngan kade kurang hirup teh hantam we minuman vitamin ari obat henteu mecret kadituna ari tolak mah ka mana-mana dijugjug jauh dijugjug anggang diteang-teang kaditu ngiluan tolak kadieu ngiluan tolak ari rutinan teu hadir mencret jadi kikieuan teh maksudna sugan kaberkahan tina syiar daek atuh hadir kana pangaosan rutinan alhamdulillah da simkuring ge di bumi di ditu ceuk di rorompok tara make bodor tara nyanyi kos bieu ngaji ngaderes di ditu jeung ibu-ibu saminggon sakali disebutna pangaosanan teh minggonan maklumnya orang Sunda ceuk ngaji saminggu sakali mingguan ngaji bulan Rajab Rajaban ngaji bulan Muludan pedah ngajina seminggu sekali disebut minggonan jadi dia minggonan dinten naon cek gelo suka kamu nampil ke minggonan pesemen atau harap minggonan mah poe minggu kecil sok Jumatan poe Sabtu gitu kok kasih Jumatan poe Jumat minggonan poe minggu jadi minggonan poe naon minggu yung minggonan poe Senin kan dia ulah minggonan mah poe minggu pada di lege Jumatan poe gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan tengirangan rasa hormat simkuring lain rek ngalelewe agama lain rek ngaheurikeun agama ngaji make seuring jeung itu ieu teh ieu mah diniatan syiar mudah-mudahan berkah tina syiar sing daek sumping ka pangaosan anu diwuru ku guru urang sadayana ku pangarsa ajengan amin ya Allah ya Rabbal Hadratil Kiram kasadayana Bapak Ibu wabil khusus ka pangarsa ajengan hayu urang sami-sami sasarengan nyanggakeun puja kalih puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala.
sabab geuning urang hirup di alam dunia teh boh kicep urang, boh renghap lanjut urang, boh sangsara jeung balangsak urang, sagala rupa teh urang teh diatur jeung diurus ku Gusti mata pantes anu wajib dipuji jeung nu hak dipuji ngan hiji-hijina nyaeta wungkul ngan Gusti. Hayu urang sasarangan ngucapkeun kalimat hamdalah alhamdulillah. Ari ece rumasa diurus ku Allah henteu, rumaos diurus ku Allah henteu. Naon buktos ece rumaos diurus ku Allah teuing. Ari bapak gaduh soca ucap kicep kata napi dikicepkeun ku saha benar kurang tanyakeun ke Allah. Ari ibu gaduh soca ucap kicep kata napi dikicepkeun ucap kicep juga nu gelo ucap kicep. Jawabanana cek syariat mah memang ucap kicep tapi cek hakikat mah memang dikicepkeun leres saur si bapak. Ngan memang anu ngicepkeunana lain manusia, dalamun anu ngicepkeun manusia komo jadi jeung diri pribadi beureun ngobrol ge moal anggeus-anggeus. Cobi lamun abdi di dieu pidato kudu bari eujeung diamanatan ngicepkeun panon sorangan. Cek abdi teh beureunan kieu bapak-bapak ibu sadayana ngicep. Nu mawi urang teh hadir di dieu ngicep. Dina raraga pangaosan ieu ngicep hantem we ngicep-ngicep panon. Leres kitu. Nikmat boga panon teh sabab panonna diurus ku Gusti. Sariding-riding dumadi sarekak saparikolah uteuk tongo walam taga roh peti gegedongan usik mali ku Gusti. Hirup ngan saukur sasampeuran awak ngan saukur sasampayan usik